Kumaha abah? Hasil Facebookan teh? Teka tahan, ngurudul, lobat teuing. Tadina pan hoyong seueur pasen. Geus seueur abah mah kalakah ngarahu. Alus nama make laptop teh ngan dina teu bisa kawas kamari. Ieu abah mah meunggeus abah mah rek ninggalkeun laptop forever. Eta si abah basana gaul euy. Abah dira andek kaksila yang hareupan parukuyan nyenget menyan mapatkeun ajian keur ngalawan nu cenah rek ngeluh pasena. Karasa siga aya tembakan malikeun deui manehna ngarumpuyuk. Karasa teu ngarareunah. Dicobaan deui teu bisa hudang. Saha nu wani-wani ngalawan kami? Okna ngomong sorangan. Abah dira aduh-aduhan nyakelan dadana. Manehna maksakeun hudang tuluy ngadeuketan pasena. Sabar we heula nya jang, engke urang akalan deui. Pokna pasena mulang, abah nyampeurkeun adun nu keur ngetik. Eta teh barang naon jang? Ceuk Bah dira. Laptop bah? Bisa ngeluh teu? Nya teu tiasa atuh abah. Lamun hayang loba pasien bisa make laptop teu? Tah, mun eta tiasa abah. Keun ku abdi dipangdamelkeun Facebook, Twitter, Instagram, oge WhatsAppna. Tenang we abah mah, nu penting seueur pasen. Dina Facebook, adun masang iklan siga kieu. Hoyong lancar segala rupa. Datangan Abah Dira di Kampung Somea, Babakan Janglar. Dijamin top chair. Nyawe teu lila sanggeus nyieun iklan dina Facebook, rabul nu daratang. Lobana mah ibu rumah tangga nu pegat jeung salakina hayang jodoh deui cenah mah. Rangkring HP teh beuki rabul nu datang ka imah saprak dipanggieunkeun Facebook, Twitter, jeung Instagram ku adun incuna. Bener jang, cek bur oge nya saran si lain. Ngaliwatan media sosial mah gampang atuh abah. Tong boro daerah urang, dalah luar negeri ge bisa. Maksud ilaing Lamun abah hoyong pasen ti luar negeri, minimal bahasa Inggrisna kudu Fluently. naon teteh? lancar bah. Kumaha we mun abah nyarios bahasa Sunda. Abah mah hayang eta Dewi Anggraini jeung Radiul pasena. Kedah berteman heula atuh bah jeung eta dua artisna. Kudu diubaran eta dua makhluk awewe teh sabab aya energi negatif dina awak duanana, minimal kudu dibersihan. Kumaha carana bah? RHS atuh jang. Bener we, beuki dieu Abah Dira beuki kajojo ku laptop utama Facebook. Sanajan dibantuan ngetikna ku adun, pasien beuki ngalobaan. Abah Dira teu bisa nahan, antukna jadi pecandu Facebook. Adun ngantep akina ieu mah, da tinggal mencet program, tuluy we Abah Dira seuna anteng Facebookan.
Unggal poe sama meh indit ke kampus, Adun muka heula laptop keur Abah Dira digawe. Da ieu nama Abah geus ninggalkeun parukuyan nu eusina menyan jeung sabangsaning kembang ku Facebookan jeung Twitteran. Abah Dira ngahulang bingung sabab aya pasien di luar negeri teh Filipina jeung Bulgaria. Makaning dengar ti deui basana. Teganya ari si Adun ka Abah urusan kieu diantep. Tungtung nama layar laptop teh diantep urung terus. Da jam geus manjing ka sore diantep teu dipareuman laptop teh da teu bisa mareumanana. Cicing we Abah Dira dina tepas bari narima SMS ti pasien-pasienna nepi ka Adun balik. Bah, kurung keneh geuningan laptopna. Buka teh teuing Abah mah teu bisa mareumanana. Tinggal klik program jeung klik shutdown we bah. Ah, lieur. Kumaha Abah? Hasil Facebookan teh? Teu katahan, murudul loba teuing. Tadina pan hoyong seueur pasien, geus seueur Abah mah kalakah ngarahu. Alus nama make laptop teh ngan dina teu bisa nakawas kamari. Lieur Abah mah mun geus Abah mah rek ninggalkeun laptop forever. Cek Abah Dira, Eta si Abah basana gaul euy. cek Adun. Pan diajar ti si lain. Saprak loba pasien, Abah Dira geus teu kaburueun ngaroris dirina. Antukna Abah Dira gering parna. Awakna garing, begang deui, panonna celong. Uta tamba teu apaleun kana kaayaan dirina. Abah Dira mikir, nya oge pasien beuki loba, duit beuki metet dina kantongna. Tapi ari mata gering mah mendingan balik deui ka baheula. Sila ipis bari ngadaguan parukuyan. Abah Dira aya Cek pasien urek tatamba. nuju tapaheula milarian ilapat. Cek Adun, lila-lila mah loba nu penasaran naha Abah Dira tara praktek deui. Naha Abah Dira gering atawa memang keur sibuk pisan? Adun mah tetep we ngajawabna tapaheula. Padahal mah Adun ge apaleun pisan kana kaayaan Abah Dira nu teu mirosea diri demi duit. Dasar kudu katohyan, pasien awewe nu ngaranna Nyai Edas ujug-ujug datang ka imah Abah Dira. Katempo Abah Dira keur ngagoler bari disebut kandel, kumarurung, kumaregung. Sampurasun. Ceuk Nyai Edas, rampes. Cek Abah Dira, Geningan Abah teh aya. cek saha eueuh. Tembalna rada ambek. Incu Abah nyebatkeun pajar Abah teh tatapaheula neangan ilapat. Nyai Edas deui, lain atuh Nyai, Abah teh geus saminggu ieu gering, capek teuing ngubaran. Har, piraku tukang tutulung gering. Da jelema atuh Nyai Abah teh. Nyai Edas teu jadi tatamba minta ubar ka Abah Dira. Ningali kaayaan kitu mah. Nyai Edas balik deui ka imahna. Teh kumaha bisa ngubaran batur, manehna ge gering teu bisa ngubaran. Ceuk Nyai Edas. Abah Dira terus mikiran diri, naon ubarna sangkan kuat deui tur bisa praktek deui. Da ieu nama teu bisa nanaon. Abah Dira bati ngahuleng loba pasien nu teu datang deui ka imahna. Abah Dira inget kana mimiti nulungan nu susah tara ieu gering parna kawas ayeuna. Abah Dira neuteub laptop di kamar nu geus maturan keur neangan kipayah sapopoe. Laptop ayeuna dipake deui ku Adun nu bogana laptop nu mere rejeki leuwih tibatan parukuyan. Laptop dibawa deui ka kamar Adun keur Facebookan, Twitteran nepi ka jam 12 beuting. Laptop tetep kurung teu dipareuman ku nu bogana. Abah Dira tetep cicing di kamarna yang hareupan parukuyan nu eusina menyan teu poho dugan jeung sabangsaning kekembangan. Laptop geus teu maturan deui Abah Dira ayeuna mah. Tapi pasien lebeng racan aya
anu datang deui. Pamirsa, pina mung sakitu anu tiasa kapiatur, kirang langkungna sing kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.